Sampurasun pamiarsa tepang deui ngalangkungan program Panismana mangrupikeun hiji program anu nuyun kehidupan urang numutkeun bag-bagan iman Kristiani nyaeta dumasar kana kitab suci hiji tayangan ti YKB basa Sunda dumasar kana buku panglenyepan wasiat atanapi buku renungan wasiat YKB basa Sunda. Simkuring ngaraos bagja tiasa pendak di sareng pamiarsa mugia urang sadaya aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Danget ayeuna sejak nyandak jejer nyaeta saaya-aya tapi miboga pangharepan. Hayu urang ngadoa heula sangkan urang dipasihan pangrojong ti Roh Suci sangkan urang ngartos kana piwuruh Gusti. Hayu urang ngadoa. Gusti Allah Rama nulingi di sawarga, abdi ngahaturkeun nuhun, margi abdi masih dipaparin kakiatan, paparin ku Gusti kasehatan, sangkan hirup abdi janten barokah, salami abdi kumelendang di alam dunia. Danget ayeuna abdi sami-sami bade ngaguar, patali sareng program Panismana, anu nyandak hiji jejer kanggo abdi sadaya nyaeta saaya-aya tapi miboga pangharapan. Hirup abdi teu waleh miharep kana panyalindungan ti Anjeun. Amin. Pamirsa, saaya-aya tapi miboga pangharepan. Ta eta nu janten jejerna, janten judulna dumasar kana kitab Jabur pasal 120 hiji. Pamirsa, kahirupan urang di alam dunia ieu teh sering diibaratkeun sapertos jalma anu ngalalana, anu pinuh ku tantangan jeung mara bahaya. Hal ieu sanes hartosna hiji kamandang anu pinuh ku kahariwang. Sanes. Tapi saestuna mangrupikeun hiji kanyataan kahirupan anu baris ku urang sadaya dilakonan. Pamirsa patali sareng hal eta, kitab Jabur mintonkeun hiji kaayaan nalika umat Israel seja babaktos ka Yerusalem aranjeunna teh pan kedah nyorang jalan anu nanjak. Kumargi kota Yerusalem ayana teh di luhur pasir atanapi bukit kitu nya, perbukitan gunung lah. Gunung atanapi pasir ieu teh marupikeun hiji tempat anu tiasa janten masalah oge. Naliknya ngahartosna aya jadi matak pibahayaeun kumargi naon? Kumargi kedah ngalangkungan, jungkrang anu lungkawing, oge guha-guha anu biasana sok dijadikeun tempat panyumputan para bega. Sapertos anu dicaritakeun ku Gusti Yesus nalika ngalangkungan babasan ngeunaan urang Samaria anu welas hate, anu murah hati. Dina Injil Lukas pasal 10 ayat anu ka-30 dugi ka ayat ka-35. Eta mintonkeun hal eta. Tah para wargi, urang uwihan deui kana babasan urang. Nyaeta nalika umat Israel ningal kaayaan gunung-gunung eta aranjeunna sadar tina sagala kamungkinan bahaya anu bakal tumiba. Salajengna aranjeunna tumaros. Saha pitulung anu tiasa diandelkeun? Jawabna jentre pisan. Mung Allah hiji-hijina pitulung anu tiasa diandelkeun. Anjeunna teh anu ngajaga jeung ngariksa anu teu pernah lengah atanapi sare. Anjeunna anu nyiptakeun langit jeung bumi nyaeta Allah anu pinuh kawasa, oge kawasana ngelehkeun sagala mara bahaya sarta ancaman anu baris disangharepan ku umat pilihanana nyaeta Israel. Pamirsa, urang danget ayeuna teh aya dina kahirupan anu pinuh ku mara bahaya. Tapi urang oge diemutkeun yen urang sadaya sasarengan sareng Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi, anu ngaraksa, anu ngariksa urang sadaya, margi Allah anu disembah teh nyaeta Allahna Israel, Allahna Abraham, Allahna Yakub, Allah nu sami. Kawasana ngelehkeun jeung naklukkeun sagala bahaya oge tantangan anu aya di alam dunia ieu. Margi kitu, hayu urang sami-sami ngalengkah dina kahirupan urang sanes pinuh ku kahariwang, pinuh ku kasieun ku mara bahaya eta, tapi urang kedah dibarung ku pangharepan
kamantenna. Amin. Hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama, Gusti anu hirup di lebet Gusti Yesus Kristus anu toleh ngauban hirup abdi, ngajaga ngariksa abdi ngalangkungan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti. Abdi sadaya diemutkeun yen tempat panyalindungan abdi. Yen Gusti Allah nyalira anu diandelkeun tina sagala mara bahaya, tina sagala masalah anu karandapan anu tumiba ka abdi. Abdi percanten sageblengna hidup abdi aya dina kawasa anjeun. Amin. Tah, pamirsa, cak duikeun ka dieu heula non rupi pintonan guaran dina jejer urang danget ayeuna saaya-aya tapi urang teh miboga pangharapan. Ayeuna waktosna pamirsa kanggo subscribe, kanggo komen nya. Tong hilap di share. Sangkan paniis manah ieu nu dumasar kana buku panglenyepan wasiat janten barokah sanes we kanggo urang tapi oge kanggo sasama. Hatur nuhun, Gusti ngabarokahan. Amin. Mulus rahayu berkah salam. Cak.